Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali gitu. Banyak. Alhamdulillah, pendakian Gunung Artapela dengan ketinggian 2194 berjalan lancar ya. Setelah dari minggu-minggu awal, hari-hari sebelum pemberangkatan kita bicarakan, alhamdulillah terlaksana. Nah, jadi bagaimana Pak prosesnya perjalanan menuju ke gunung ini teh Pak? Gimana? Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Mang Mara. Dimulai dari perjalanan kemarin, dinten iya sareng rencana pulang besok. Karena kan kita apa namanya perjalanan untuk ke Artapela itu merencanakan 3 hari ya Mang Ya. seperti itu, mulai dari pemberangkatan di puncak sampai nanti pulang. Itu kita awali dulu dari dinten Jumat ya. Di hari pemberangkatan ya Pak, hari Ya. Jumat. Dinten Jumat kami semua kumpul dulu di Bumi Abdi Ya. Basecamp sekitar tabu 2an di base camp ala kadarna panginten. Hapunten teu acan tiasa ngadamel bumi anu mewah Mang, ya, alhamdulillah. karena teu acan aya di YouTube. Kedah nama enggak teh. Kami kumpul sekitar jam 2an dan tim yang terlibat itu ada 6 orang Mang. 6 orang ya. Ada 6 orang termasuk Amang, Abi, terus Isan, Agus, terus Agung, sareng Pahmi. 6 orang pejuang, 6 orang laki-laki tangguh gitu ya. Ya. 6 orang Dari jam 2 kita teh beberes heula ya. belanja dan akhirnya sampai menuju pemberangkatan dari base camp ke Artapela sekitar tabu 5an ya Mang. Ya, Kami tabu dapat tabu 5 setelah belanja ini itu dan packing ini juga. Tilu motor Amang teh sareng saha Mang? Mana teh sareng Agung. Ya. Terus Isan sareng Agus. Bapak sareng Abdi sareng Pahmi. ya. Sengaja kami angkatnya rada sore karena biar tidak ditilang polisi. Ya, betul. Jelas. Nah, yang pertama motor Abdi teu aya STNK-an, terus teu aya plat nomoran, Nomor teu aya spionan. spion, teu aya pentil na oge. Teu aya Kadang-kadang kan gara-gara pentil Ya, eta lah. Tutup pentil teh ya. itu ya. Ya, Gara-gara tutup pentil. tutup pentil. Dan Amang pun tegaduh SIM-nya. Ya, tegaduh SIM. Isan oge tegaduh SIM. Tegaduh SIM, Dan- terus teu aya spionan. Nya daya Dan Spionan. Spion. Teu Kaca spionan. spion. Dan bisa disimpulkan kita semua adalah para pelanggar lalu lintas. Iya. Tapi jangan dihukum. Jangan dihukum Bapak polisi. Hukumlah para Koruptor saja. Aduh. Singkat cerita, Ya. nantilah lebih jelasnya di YouTube Abdi Nyamangnya. Ya, Pak. Perjalanan dari berangkat sampai pulang. Ayeuna mah secara singkat dulu, review dulu. Jadi kita istirahat di mana pertama kali Mang, selain di pom beli bensin gitunya. Pertama istirahat di Cikalong Wetan. Gara-gara Hujan. turun hujan. Hujan yang tadi sangka-sangka ujung-ujung datang gegebret namanya. Agak gebret. Gegebret pokoknya mah. Terus makan di sisi jalan ya Mang. Nah, makan teh di sisi jalan kulantaran Di tengah jalan mah hujan. Nah, eta apa? Bas tuh. Mam di sisi jalan
di payunan bengke sama aya bengke tapi terus tutup sih terus tutup. Didinya ngaradon marakan. Alhamdulillah nikmat mah. Alhamdulillah. Anu ku abdi pribadi. Insyaallah. Makan setelah beberapa menit Ya. raat deui nya Mang. Dah, ya terus beres makan alhamdulillah rahat oke gitu Pak, beres oke hujan rahat. Singkat cerita ngalajengkeun perjalanan. Berarti rute nuku abdi ku kita dilewati teh yang pertama ada Cikalong Wetan, terus ngalewatan Padalarang, ngalewatan Cimahi, terus ngalewatan Marga Asih, terus ka dituna teh Soreang, ka Banjaran, sareng dugi ka Pangalengan. Tadi Pangalengan dugi sekitar sasta acan ka Pangalengan teh istirahatlah di Soreang Mang, nu caket SD teh di warung. Oh nya. Istirahat di warungnya dia teh. Jarajan lumayan laminya. Lumayan lami jarajan didinya saat pas jajan berangkat deui istirahat di toko oleh-oleh Pangalengan. Foto-foto heula nya foto sekitar tabu 9:30-an ya pamit lepas. Ya kira langkung 9:30 lah terus da aya di video teh mah kin ieu lah di share. Terus kanggo map panginten. Nganggo maps tidinya teh ya banyak kangge ke arah nya ieu gunung teh Gunung Artapela Ka posko ya. Rencana nama tapi ku map diarahkeunana ka jalur ieu teh emang rawa non. Situ Aul nya situ Aul teh janten proyek naon sih eta teh aya pipa-pipa Araragung Pak ieu teh nya. Perjalanan ke ya itu sekitar tabuh 11-an ya. Perjalanan teh mapai leuweung. Mapai leuweung terus lumayan sepi oge mah di jalannya. Teu aya sasamung 3 motor panginten. Nah satu acana eta teh nyata ka trek leuweung eta teh mapai leuweung teh kan aya tragedi heula. Ya eta teh keur mah kantong panginten efek teh murag konsumsi anu dicana ku Isan nya kan disimpan di payunnya Mangnya ya kulantarannya wengi oge jalanna kitu becek kita aya gajlugan teh katinggal jero gajleng teh Pak loncat eta kantong eta tragedi nu pertama hadana ku panggil buru-buru di canak sebelum ka ieu lamun misalnya diantepkeun mah bakal kemungkinan anak ka geleng ku mobil atau ku motor gitu Bang. Leung lamun ka geleng eta lamun aya nu nyandak eta bahaya mau bisa masak atuh di dieu konsumsi eta teh. Nah, terus oge tinya teh non lanjut ceritanya banyak. Singkat ceritana lanjut perjalanan aya deui pas ieu perumahan emang perumahan kan aya polisi tidur ada agungnya amang berhenti mendadak tah leres kulantaran eta gajugan ageung teh lalaunan ari di pengkar aya Isan ngalamun eta nya motor tarik jadilah tragedi nabrak tah kana motor marah teh kana kenal potanya nyerempet lah itu. Tapi alhamdulillah aman tidak terjadi perkelahian. Tidak terjadi apa-apa gitu. Aman. Jadi nyata kami teh masih bingung nyapanya. Kulantaran ieu teh kunaon apa leuweung sepi gitu kan. Mau mungkin itu pami ke gunung gitu sepi sapertos gitu. Entah tidinya teh kita teh nyari warga naroskeun ka warga teh bade arah ka Gunung Artapela ya biasalah singkat cerita penjelasan warganya kami ikuti arahan dari warganya Pak. Terus kita teh kumaha kan teh Pak terus neraskeun teh kami teh dugi di sebelum dugi ka posko Mang. Ya. Jalan teh lumayan ieu nya
lumayan berbatu nanjak Nanjak, oge. Iya eta nya. jadi kan aya sababaraha crash di antara kita gitu ya. Pertama Isan, terus nu Amang motorna rada mejen Mejen kan. oge. Iya. Malahan Agung jalan kaki Turun. terus Agus oge jalan kaki, termasuk Abi oge mang pas berhenti ngerem norongok teu katahan untung teu kuna naon, Aman lah. untung teu diguling oge. Nah pas sambil tungguan man kita mah sambil patungguan anu dihandap nungguan Amang, Isa anu di luhur nungguan Amang oge gitu kan. Pas ngeh kunci motorna leungit murag jika nama duka di mana. Anu tadina sekitar 10 menit 15 menitan deui ka posko janten ngomekeun heula eta mah ngomekeun heula motor. Untung Amang gaduh basic di jurusan TBSM nya gaduh keahlian naon namina teh kunci ganda gitu kan. Kunci ganda cadangan Jadi darurat. kuncina daya jadi kabelnya anu dipotong dan alhamdulillah bisa hirup deui gitu kan motorna. Saat pas gitu langsung lanjut ke posko. Tapi setelah sampai Di posko teh sepi ya Pak. daya sama sekali. Teras nya teh kan posko eta teh nyata aya mobil patroli eta napi disebat satpam lah gitu ya Pak ya. Satpam lah anu ngontrol proyek naon sih Pak eta teh Pak? Sumur PLTA atau napi naon sih eta teh proyek. Pokona di jalan oge seueur pipa-pipa baradak lah gitu tah. Dugi ka lokasi eta ge masih kene itu pipa-pipa badag nya sabartos ngaluarkeun gas-gas gitulah nya. Uap nya. Aya si bapak eta dina mobil ya 2 orang ya Pak. Diajak diskusi, diajak pitaros lah ku kita temang. Dan sama si bapak eta teh nyarankeunana piwarang endong heula ngantosan biasana kan anu jaga poskona pagi-pagi dongkapna gitu. Tapi kita teh daripada namanya teh ambil resiko karena aduh nah sih itu sesuai dengan apa yang kita tonton di YouTube. Harus anu kita ketahui di YouTube kan di jalur yang tadi pagi kunjungi yaitu di Cirawa Ciberem jalur Cirawa daerah Ciberem Ciberem ya. Kita teh sebelum memutuskan untuk mencari nge-map lagi Mang. Mencari jalur namanya teh Cirawa. Kita sempat istirahat makan lah namanya karena tos ada teh pukul 11 12 ya kira setengah 12-an Mang. Setengah 12-an lah ya. Kita istirahat terus nge-map deui ngambil jalur Cirawa. Tapi naros ke warga mungkin gara-gara tos ini namanya teh akses kita terbatas, narasumber kita terbatas, anu kudu ditaroskeunana mung aya beberapa orang dan itu menyarankan informasi kepada kita yang cukup membingungkan gitu kan. Dan akhirnya kasasar di hari Jumat dugikeun ka jam 3-an lebih sampai kita frustasi, sampai kita lelah dan akhirnya memutuskan istirahat di bobo di payunan warung batu anu cukup sempit lah gitunya. Penting istirahat we saking geus liurna, saking geus calelesna, capekna gitu panginten. Barobo di dinya terus terang abdi mah teu tiasa bobo mah. Sami ieu kalaka dari cangke dari bobo ge ning kitu salah kadarna Pak. Aya anu dina tepas doang tadi amparan gitu tah bari jeung kursi unggul Agus mah kursi unggul alit nya uyuhan Agus mah dina bapak oge terus basuh tonggong ku tina naon gitu kan cai gara-gara aqua Mang bocor si turup aqua na teh teu di pegahan jadi cai anu dina aqua teh tumpah jadi kana tonggong masuk anak kere pahmi terus gede basuh eta teh nya
Nah singkat cerita, nah Pak, waktu menunjukkan pukul 5.04. nya pas ada awal ge abdi terus gugah sih. Iya, kenapa? Aya warga tabu setengah limaan gitu Setengah kan. lima, iya. Abdi naroskeun gitu kieuna sambil ngamep oge da penasaran gitu nya. Nah sih malahan anu awal mah kan ke jalan batu, Ya, jalan tepala rubuh lah gitu. ruguhnya kurang memadai lah jalannya. Kurang nyaman lah bagi Kurang kita nyaman. gitu. Dibanding pemukiman warga jarang, kabayang nah teh aduh kumaha lamun misalnya amit-amit Iya, motor iya. mogok di Tuban, aduh bakal ribu pisan jabani kaayaan anak kan terus lewat di jam 2 lebih Jam gitu. 2 lebih ya. Terus bensin oge kan Kapong jauh tosnya pom mini anu kalar itu terus Tutup. Cuman alhamdulillah aya beberapa warung anu menyediakan bensin masih buka masih ditambah buka tilu teh ya banyak. tilu mohon. Nah, Jadi keluh kesah kami nyasar teh gitu. Yang pertama nama tadinya tak kasihan teh soalnya melewati pemukiman warga jarang, terus mapai kebun teh kaayaan tengah malam kayaan tengah malam malah subuh pangintennya ya, jalan batu kirang nyaman gitu lah ya. Di malam Sabtu eta hari Jumat malam Sabtu ya mah kami teh kasasar bilangkan ya sebenarnya mah non kantun sakedik deui di tempat kami istirahat di jalan bayangkeun ti Tabu 5 mang iya di Tabu 5 dugikeun ka jam 3 mang aprak-aprakan dina motor terus stamina lumayan lah cangkeng lumayan pegel mang gitulah inti namanya dan akhirnya alhamdulillah ya warga anu berbaik hati ngawartosan jalurnya cukup jelas ya lah kajalur naon namina teh ka Ciberem terus lewatan polsek saat polsek temi tidinya aya posko dan kami pun berhasil menemukan atau sampai tempat tujuan yang kita inginkan gitu. Terus hampura Agus anu sanes gitunya menuju Barobo diburu-buru ku ya, abdi. terus Karena kan era gitu maksudnya teh bisi kaburu seueur batu sia pinggir jalan itu non kirang jeung iyalah sangkaan teh kumaha carana nu penting buru-buru nepi posko lah gitu paling teh. Dan akhirnya sampai posko setengah 6-an emangnya lu tadina bade istirahat saking semangatna kewe istirahatna di puncak gitu kan kewe istirahatna di perjalanan naon namina teh di pohokeun lah capek begadang tala runduh kalar itu teh dan kita pun sepakat untuk naik gitu, sekitar jam setengah genap pas naik sakedik aya warung kan ya serla gorengan lah amunisi gehu Honda sih bala-bala sareng cireng. Terus lanjut di perjalanan, di tengah-tengah perjalanan kita eksekusi. Alhamdulillah warga di Pangalengan mah balalager ramah-ramah entah itu wargana entah itu bukan gitunya yang kita temui gitu mah setiap ada orang di pendakan balalager lamun teu naros ya minimal senyum dan ka urang lagi jadi respect lah dan hatur nuhun atas kenyamanan para warga anu aya di dieu. Terus alhamdulillah sampai waktu ini detik ini jam ini menit ini ya banyak kita nyampe puncak dengan selamat dengan keadaan sehat ya meskipun dari keluhan pribadi gitu ya Pak udah kirang fit lah menuju batuk penginten tapi alhamdulillah amang terus maksakeun terus keren lah salut jiwa-jiwa survive na ya alhamdulillah gitu kan
Apalagi tadi Sasarangan, emangnya ya. tadi teh aduh perjalanan anak karena di sini mah perkebunan sayuran sayuran jantan jarang aya pohon-pohon anu rindang. Jadi ketika jalan teh panas we. panas ya. Dan alurang teh ngarasakeun pisan keluhan eta mah. Keluhan jelas Pak. Sabenerna mah tidak terlalu ekstrim, cukup lumayan lah untuk pendaki pemula. Landai lah ya. Cukup landai, tapi dari pos 2 ke pos puncak mah ke posko puncak lumayan ekstrim kalau menurut saya pribadi mah. Sami Pak terus Abdi sababaraha kali ngeluh kayaan terus lumayan siang, terus stamina mulai drop ya. Apalagi kan malam Terbobo gitu. terbobo terus anjingnya langsung ditaikkan oke gitu kan. Terus aduh seueur istirahat, dan ketika seueur istirahat kalau kamu beki capek emang Ya. semakin banyak istirahat teh ketika arek melanjutkan perjalanan kalau leuleus dan tapi sekedik tapi tercapai gitu mah. Alhamdulillah kita semua sampai dengan selamat. Sekitar tabu sebarang tadi teh setengah 10-an Iya tabu Pak. salapan langkung lah. Tadi ge nya marah di tengah raoskeun teh eta Pak. Pokoknya kan ripuh lah eta mah, jadi teu kedah dicaritakeun nya banyak eta keluh kesah eta mah. Intina mah mantap lah perjalanan ke Gunung Artapila mah. Mantap Cukup menguras stamina. Tapi selebihnya walaupun capek walaupun naon da resiko gugungan banyaknya seapal bakal capek, seapal bakal naon namina teh bakal hesesinya, bakal segala rupana serba teratur lah gitu. Ayeuna lamun misalnya orang bisa masak rek saha nu mang masakeun, jadi orang kudu bisa masak sorangan. Model tadi amang keren biasa namanya teh memaksimalkan yang ada lah. Dari cara menghulungkeun seuneu, terus cara masak saayana, cara keren lah segala pisan ilmu ti amang anu ku abdi di adopsi lah gitu panginten. Aku abdi bisa dipelajari, aku abdi bisa dipahami gitu. Saya pisan yang abdi mah hampura masih resepan unggul gitu mang Sami Pak. Sepertiasana hampura bisa jadi ngarep Sami wae da. Nanya ari nuju kieu mah teu aya kata naon separi bahasa nu ajari raja menuju kieu mah. Jadi semua hal anu kudu dilakukan ya pasti dilakukan bebarengan gitu. Kerjasama terus nya anu diraoskeun kumaha ge tina gunungan terus ngiringan kegiatan ekskul di luar gitu. Alhamdulillah jadi apa gitu carana kumaha gitu kan moal basana ngala non solo bener-bener anu kumaha sih itu ngahurungkeun suneu. Alhamdulillah gitu Pak. Ayeuna bara gaduh pengalaman seperti pengalaman eta ya. Alhamdulillah kumaha dianggo sakedik gitu. Alhamdulillah manfaat pisan emangnya kanggo kehidupan orang, manfaat lah terutama kehidupan di alam. Dan abdi mah terus orang teu kapok gitu mah, resep meskipun capek naon, resep seru-seru wae. Meskipun capek hujanan kotoran gitu Pak. Alhamdulillah kurang tidur mam saayana sare dubna capek-capean panas-panasan gitu. Ya itu pemirsa ada cuacana yuk badai angin sakit teh reda tadi maduh gelebug gitu ya mohon kita menuju sakantaran yuk energen nyamang ini rencananya kuliah tabur sabaraha anjing insyaallah rencana kangge uwi teh reda pagi Pak
sekitar temu sabar dah genteng kita hari menurut kalau bapak yang nama tong panas deh, tapi namun misalnya terlalu pagi asa taliris deh sih mah. harus Ayeuna kan kudu kacai lah wawasu nu sabisana bisa diwasu. ya, terus beberes oke kan lokasi Packing deui ya. lumayan menguras waktu. Acan masak nasi. Nah, Hari perkiraan abdi mah sekitar tabu 8 tabu 8-an sih iya. mah. Beres packing turun ke anak ya walaupun resiko kayaknya panas gitu. Iya. Tapi cuma situasi lah ya, setiasa mungkin tong lebih tengah hari soalnya kan perjalanan ke bumi oke kan jauh bang Lumayan ya. terus ayana naon udah di jalan Ya mudah-mudahan mah lancar. sing sarehat Bisa rehat amin. Sehingga ragung miliknya lah gitu. Itu namanya ke YouTube, ke TikTok, Mangga Agra Endorse ya lah. Bila di endorse kangge nawan-nawana kita ada minta dukungan apa gitu ada dukungan anak kasadayana ya pemirsa teman-teman. kita rada iya mang duh rada kurang fit podcast teh rada melayang-layang Layang-layang. jika nama kudu rada di bobopeun Nah, ras eta Pak. Eta Pak. Rawe paling Ya, waktu menunjukkan pukul seberapa ini tadi Pak? ini tabu 2:15 tabu 11 saparapat hampir setengah 12 ya. Kondisinya ya rada ekstrim lah kita butuh istirahat. nah ya mas sedikit saran satu aja ditutup mang Ya Pak. ya mas saran di abi pribadi nanti ku amang tambihan anu bade ka Artapela usahakeun nyandak acuk anu memadai lah jadinya karena di dia cuacanya tiris abdi ge terus terang kos kaki mulai dari kos kaki anu panjang kos kaki bola gitu ya ya walaupun anu saya mah teu gaduh nu aya we dicandak gitu. Terus kanggo acingan anu panjang aku jaga-jaga bisi ke gunung mas standarnya itu panggil meskipun ada orang lain yang beranggapan ya mangga gitu ada nu ponok kumaha kenyamanan tapi abi pribadi mah resepnya anu panjang meh teu kakarait karena ranting karena cucu karena naon gitu panginten karena kan di Artapela mah masih jalan-jalan anak perkebunan sayuran ya enak ya. Saya oge nganggo sepatu walaupun masih biasa nganggo sendal oge pilihna selip pilihna naon gitu. Terus nganggo jaket 2 ya pribadi mah nyaran Sami mah. Terus oge pemilu gaduh kan sleeping bag ya. Sleeping bag kanggo terus naon deui ya kanggo ka Artapela Perlengkapan iya Pak. topi ya, karena panas ya supaya dekat karena Sinar matahari teh lah kayak iyo mangga amang naon saranan selain anu tadi disebat ku abdi selain di kos kaki acingan panjang iya naon namina teh sarung tangan jaketna 2 abdi kan kira-kira kamu ke Artapela orang-orang anu teu ajan apal anu hoyong ke Artapela kumaha tah biar naon ya termasuk tadi gara-gara orang nyasar kan sampai malam berarti disarankan kanggo orang lain mah pertama harus dari kesiapan harus maksimal harus sonten deui gitu kan biasa mah pilih nyasar terus usahakeun nge-mapna langsung ke Ciberem via Cirawa kami hoyong jalur Cirawa ya, walaupun kalian mau jalur manapun mangga gitu ya. Tapi kalau misalnya mau lewat jalur Cirawa carinya di map Ciberem via Cirawa di desa Ciberem ya Mas? Desa Ciberem ya. Kertasari itu pengen tuh saran-saran atau mah cekap ya gitu Pak
tong halaman bobo di payunan warung Lah, eta balangsak tiris tapi kepepet-pepet teh mah era sebenarnya mah tapi da kumaha gitu nya tidak ada kulupitnya bobo sama sekali. izin menambah teh sakieu Pak nya di Gunung Artapura teh meskipun ada kebersihan cek pada bahasannya kita harus tetap menjaga kebersihan kita anu nyendak tenda anu camping di gunung ieu badai Gunung Artapura gunung mana-mana wae gitu kebersihan nomor satu gitu tanggung jawab pendaki nya ulah sampaikan non sepenuhnya keun bae we aya itu urang geus mayar teu bisa teu tiasa